أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما Ayah wewe datang nini digandeng buriang gitu pula kasurupan lo dibakar dia tuh nanti jendela lain kasurupan tuh ya nges kolot nini muriang sakarat nah hese kamari nges seminggu katukang nges sakarat kuari rada sehat dia yang dibawa di aslinya di mana ya Karawang wah lain deh di Karawang guys. Gari ukuran sebenarnya saya 70 lebih cina ke kolong nggak ke sakarat kemarin minggu kemarin sakarat kuari rada etan ada deh iya nih ku anaknya dia kalau turun sayang tadi baik cina kiai ayah memang nih abdi cina kiai mumpung misalkan yang ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat dia geus dua rintakan sakaratnya geus dua rintakan hese kaluar meureun abdi masang susu baheula keur ngora kiai oh lalu dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu tah mulai ya ambo di dia kajawan gue lagi gue rada yang seri nih di mana nih di dia dasar Karawang sialnya tuh Masya Allah wah kula ditanya germora emang jadi naon ini ya gitulah pernah jadi ronggeng ayo tadi kawin jeung urang dia bukan mau salakina geus cicing di dia anak baranakan ieu bari pula sadar cenah ieu cek anak-anak kula bawa emak masang susu bawa atuh kula teu bisa ngaluar-ngaluarkeun kos kitu teh teu bisa geus bere cai we kena balik bae teh teu lamun deuk masang susuk cek kula ulah saeutik-saeutik dia setengah kilo maksudnya apa di keluarga orang bisa dijual setengah kilo aja tiga insya Allah itu cerita saya memang nggak sakarat memakai susu banget lain hiji lain dua ya mah aki-aki tahun kemarin kalau nunggu sakarat kemarin loba jasa nu lapor hese sakarat benar marah ke susuk guys bari ulah sok wani-wani make susuk ya